Ya Bek, ngopi heula sama meh ka kebon. Mantap, kelarna kos kieu lamun boga kabogoh teh. Hatur nuhun sayang. Heeh. Semoga kau selalu seperti ini dan semoga kita selalu bersama selamanya sampai maut. Amin. Jangan pernah berubah sayang. Harus tetap seperti ini. Jadi Desi anu bager, anu perhatian, anu ngagemesin ke AA. Atuh moal lah Desi mamol sampai berubah. Bagus satu. Ngopi heula ge supaya rada ganteng. Udah inung. Oke. Aduh, pangas. Ditupan heula ge mangkana. Pohon. Bah, biang. Nikmat jasa emang lagi kopi buatan ayang mah. Meureun be kan pake lope nyeuna. Oh, bener. Kumaha? Enak teu? Mantap. Hongges ge, Desi nuk beberes dapur heula nya. Jojong be ngopi hok. Oke. Kalatif, kayak motor Mang Dada itu. Oh, ja. Tapi kemana tuh Mang Dadayna? Kok eueuh sih? Tuh nyaho. Pakai bayu motorna kurang. Hai ke? Tasya jaya jelemaan, Jo. Mang Dada keur naon? Kok diuk dihandap gitu? Kada wae. Biasa be ngejawabna. Iya, jelema iker kalau mah bawa emosi be. Emang Mang Daday, si kene encan bisa move on tak kata Desi? Encan lah. Pokoknya mah aing mah teu narima dunia akhirat. Si Desi jadi anjing si Subek. Geus Mang, ikhlaskeun bae teh si mah. Oh, Mang. Siang ngomong ikhlaskeun be. Saya mah teu nyaho sih. Jero jasa puguh lope aing ke si Desi. Jero nage alabatun sumur menang abor. Paham kami ge, Mang. Tapi induk kumaha deui ge, Mang? Lamun teu kieu bae Mang atuh. Mending teh Desi ku Mang Daday tinggalkeun. Tinggal ke mana Benjo? Tinggalkeun maut ku Mang Daday. Tasya, beres dia aing kudu maut gitu. Oh lah. Orang Jo, ada sia sekian kalau mah aduh lah. Benjo sama sembarangan be ongko aing ngomong. Benjo. Awas sekian kalau na. Kalau dilalaga. Pembenak dihakan atas ya kuing. Dina beakeun kopina ongko mere ka kebon. Kedeung ge beak. Tenang be, ka kebon mah selau. Biang jasa ieu kopi kos anu nyieuna. Bisa bae lah. Abah, gitu sekali baik ngopi tuh ngajak. Naon lah, ngopi ngajak-ngajak sia. Tasya, belagu amas sih pura. Hehe, ngeut naon sih Memet? Ulah ngegebuk si Subek. Gunaan gitu teh, peduli amat cing kasih pura. Jelas peduli lah kan si Subek ke Bogor aing. Kabogoh. Halah. Met, aing jeung si Desi karek jadian keur kemari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beneran tadi sih? Atuh bener ieu. Aneh, sungguh di luar nalar imah. Kok bisa tadi si Deka sirep eueup? Emang kunaon? Jaga ganteng si Subek ge. Ganteng. Kos gitu ganteng, tempo teh nu bener begeuna. Tuh, begeuna ge. Kos teh cowok Ambon. Si sembarangan daripada sia kos bakong melentung. Ya, sirik sama Met, sirik. Nempo aing boga kabogoh. Aneh, aing mah bek di sina tanda-tanda kiamat doang ieu mah. Teh si Deng Kasiama. Lah moset si aing ngomongi. Nyaho, sia ka dieu naon emang? Tadi lamar beli kopi teh. Kopi atau kopi asak? Kopi asak. Hongges tangguhan atuh, tapi ngopi nol di dieu nya. Oh, moal. Beb, aing ke kebon heula teh nya. Oh, oke, kayak aing nyusul bari nganterin sia ka kebon. Oke. Oh, sia. Met, denge ku sia Met. Kelar boga kabogoh mah. Aing dek ka kebon, si Ayang Desi dek nyusulan bari nganteran. Kelar Met, kelar. Makana Met, boga kabogoh, ulah jomblo bae. Ih, kabosen. Bagus ya eueup. Dadah, Memet jomblo sabun teh. Tanda-tanda naon dinya kos kieu. Waduh. Bau-bauna aya nu keur galau ya.
Gara-gara kalah saing menangin si Desi. Paling saya perlu belaku jasa sia. Menang bebas dong. Bersaing anu sehat sia, lalaki mah ulah pakai pelet. Anu gentleman atuh jadi lelaki. Bodoh amat. Yang jelas prinsip urang mah kieu emangnya. Lamun bikang hese di deketana dukun pelet solusina. Sepuro teh kayak gitu cara nama. Ya doang aya anu gentleman teu pakai pelet-peletan. Ngap mang. Modal jelema tampang-tampang kos urang kieu mah henteu make dukun pelet mah. Buktina Mang Dadai tiba heula ngubur-ngubur si Desi beunang bantah ya. Jalogikana manyadaekeun si Desi beukeun ka jelema kos bayawak kieu. Terus ya sudah karamnya ada nyorokin banget aing kos bayawak. Bener mah. Ada. Kunaon Mang? Nempokkeun urang kitu amat Mang Dadai marah tak? Sabar aing bek. Mau kopi sih, Met? Nyobain aing ngopi. Ngomong salah. Dak, tadi aing milih kopi ka warung Teh Desi. Aing sobek kan ngopi dulu Teh Desi na. Jucina si sobek kejadian jeung Teh Desi dak. Oh, Met, kejadian ke kemari. Aneh amat. Kok bisa seorang Teh Desi dari si sobek? Kugu dipelet, Met. Tas ya, patesan be kitu mah. Oh, Jumang Dadai karunya galau berat, Met. Bisa bunuh diri doang aing mah. Oh nya. Mang Dadai pasti kalau berat eta mah. Cek naon sih nyot kopi. Aing can nginum. Kabita ka memet hayang ngasaan. Aing can nginum sia ngalunjak sia nek peranan kopi ketua. Nyaho sia ku lancang ge. Hargaan atuh ku teu heula nu kita nginum. Oge geura inum ge kopina bisa kabur jadi ager. Emang sari harayang tah? Hayang lah, Met, di kamari aing sungguh aing can manggih kopi. Oke, karena aing mah ketua baik hati dan tidak sombong dan suka sekali main sabun, di kopi telah resmi urang rejengan. Asik, karak mah ketua urang ya Kalatif. Aja. Met, kok kopina diciduhan sih? Ya oneh ka memet. Supaya Sarya darurut ka aing. Ya inum kopi. Ih, Bung Aing. Ngopi juga mulah, gila. Sia kacidu ketua gila, barokah sia nginum cidu aing mah. Cidu aing mah kos cidu kiai barokah ciduna. Siang Bung. Bung Met, ih. Parah sia he. Anggeus aing Bung mah eta kau diharapkeun ge. Supaya seubeuh aing. Dasar ka memet pelit. Aing meulih sia. Batu. Amit-amit. Ulah dulu. Ya, mau. Ya. On sia. Bek sadar bek. Bek sia ulah paeh bek. Sia lamun paeh aing bisa di penjara ieu mah. Juk geus mah di penjara aing bisa dibobongkongan ku setan sia bek. Bek hudang bek. Bek sadar bek. Astagfirullahaladzim, Subek. Bek, kunaon sia Bek? Bek, hudang. Bek. Heh, Dadai, di kumaha sia ka boga aing? Teu nyaho des. Entahnya kumaha sih sia? Aing curiga pasti ka boga aing di kumaha kan imaku sia. Henteu. Ngaku sia. Pugu kieu des. Tadi aing keur lalagaan jeung manehna. Beungeut si Subek anu imut kos lele katonjok ku aing. Hah? Ketonjok? Oh, cuma ngaguling. Sirana mantok kena batu. Pantesan bae batur nyampe teu sadar kieu. Parah sia, Dai. Teu sengaja des, teu sengaja. Alah, teu sengaja. Pasti sia mah sengaja nonjok si Subek karena si cemburu kan aing bobogan si Subek. Oh sih. Tuh kan, akhirnya sia ngaku. Ento des. Tadi main salah ngomong. Bek, hudang Bek. Teh Desi, Mang Dadai, ikuran di Subek. Bek, hudang Bek. Kunaon eta ka Subek? Kok bisa hese dinya? Lain HS Benjo. Iya si Subek pingsan kayaknya jadi hudang-hudang teu sadar-sadar. Pinsan. Heeh. Emang tadi kunaon kitu teh? Ditonjok si Dadai horeng ieu. Just si Subek ngaguling, sirahna kena batu cenah. Eta siapa amat Bek, Mang Dadai ye? hudang Bek. Pasti gara-gara Mang Dadai, tetarimanya Teh Desi jadi kabugeut Subek. Bek, hudang Lain gitu, Bek. Met. Alah, lain gitu. Bek. Bek hudang Bek. Bek, sadar atuh Bek, ulah pingsan bae. Bek. Geus teh, kami lapor heula atuh ka PRT. Bising kunaon doang si Subek. Kayak aya ku PRT mah kena dilaporkeun teh Mang Dadai ka polisi, kena tuh jawab. Oh bener geus dia tuh lapor ke RT.
Bisi kaboga aing kuna naon, ke urang nitah Pak RT ngalaporkeun si Dada ieu ka polisi. Oke, saya dak. Woi dak, ulah waka bejakeun ke Pak RT. Des, please Des, budak bejalan ulah waka bejakeun ke Pak RT, kayak bisa dilaporkan ke polisi. Kajen supaya saya di penjara, sia kudu tanggung jawab. Ih Des, tega amat sih Des. Udang bek. Ayang Ubek nggak sadar. Alhamdulillah. Naon nih, Des? Siap pingsan bek. Pingsan. Tadi sih mesti tonjok tuh ku si Dadai. Oh, bener, Des. Syukurlah Bek, Aisyah geus sadar mah. Hampura aingnya Bek, tadi aing teh sengaja. Itu sengaja naon? Orang jelas-jelas sengaja kok. Tuh kan, emang bener siapa pasti sengaja. Gerhilap. Hilap. Aduh, lihat amat isi dah. Dege, kuda sih di urutan. Geus ge Bek, ai sirana lieur mah ulah jadi ka kebonannya. Oke, moal. Ih, ulah baik ting bating. Sirik eta. Hanggeus, mending urang balik ka imah Desi heula, ke ku Desi dibere obat bari dahar heula yang ubekna. Ieu Desi geus mawa sangu, kopi jeung caina. Jangan nganteurang kali nama. Heh, ka mana ieu plastik di dieu deui? Mananya aing nyaho Des. Kok bisa eueuh? Di bawah si Memet CS paling gedes. Waduh, bener ya mah. Emang ayah budak tak dia? Oh, tadi aya budak cuma labur deui. Oh, Hanggeus Bek, aing niangkeun budak heula nya. Ku parah eta budak main paling bae. Sia ulah waka ka mana? oke. Dai, tangguhan heula tah cocokan aing ulah ditinggalkeun sia nya karunya batur. Lah Des, cocokan kos kitu kudu ditangguhan segala. Leungit lelos kos kitu ieu. Ih, sia sembarangan. Ieu cocokan kesayangan aing, awas kau yang lamun sampai ku sia ditinggalkeun. Oh. Bek, aing nangan budak heula nya. Geran ayang. Heeh. Ih, ku lebay uyang ayang. Harenak ngadengen age hulangan aing. Sirik eta. Iri, bilang bos. Hanggeus lah aing manek balik. Jeung naon aing ngadaguan jelema kos sia. Balik. Halah. Sebodoh lah. Gan gitu. Ayo pura-pura pingsan lah. Aduh, kan nggak usah saya. Jo si Desi kedeng bakal balik deui ka dieu. Manehna pasti bakal panik nempo aing pingsan deui. Sugan be, saking panikna aing bakal dibere napas buatan ku si Desi. Emang cerdas ide aing. Mantap ya, dasar mah aing lapar. Sudah ngopi deui. Rujengan semetnya ulah diciduan deui. Nyaho. Oh, moal. Geran kalau met. Oh, saya geran lahar. Launan kalau met daharna. Nyaho, maka bagian ka di kami. Geran makana. Udah aku udah karak ngopinya. Ngomong, gede wapna dua leungeun na. Ih. Alabatan kebo. Beko leungeunna. Banget, Masya Allah. Siapa itu kawa? Berak bekatip. Kalaunan ge met. Maing be. Awak. Ngasin be. Be nih.
Ya on. Met, Natangkan Met. Woi, budak. Waduh, Met, coba bahaya ya Teh Desi. Kabar. Woi, haram jadah saria. Eta sia, geus beakeun kabeh tinggal cai doang. Awas ko yang siadak. Haram jadah main beakeun bae. Waduh, Bek. Sia kunaon deui, Bek? Bek, sadar, Bek. Ih, ya si Dadai ka mana deh kok malah eueuh. Bek, sadar, Bek. Sia ku bisa pingsan deui sih. Ih, saha sih anu telepon? Si Mina. Halo Mina, aya naon? Oh, si anak belanja. Geus ge tangguan, aing keur teu di imah soalna. Ieu anak balik kok. Oke. Bek, hampurannya di warung aing aya anak belanja. Ke sia hudang sorangan bae nya. I love you Ubek. Dadah. Parah amat dah, boga kebogo, menikeun tega. Ngabelaan anu belanja ka warung daripada nyadarkeun aing heula. Ampun, aing mah des. Lamun goreng patut geus diputuskeun cek aing lah.